Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Igna di channel YouTube Abu Napisah. Wapisaniyati sareng dina masalah anu kadua li annal itmama karana sanyana nyampurnakeun kana salat eta kaptitahi salatin sapertikeun ngamimitian kana salat ukhra anu sejen itu salat wasipa ul maridi sareng ari cagerna jalma anu gering min mardihi tina geringna itu marid fi sholati dina sholat eta kawijdanil musafiri tetep sapertikeun manggihanana jalma anu sasabaan alma akana cai fi hadina itu sholat fayung doru tuluy ditingali itu sifaul marid ingkanat lamun kabuktosan itu sholat eta mimma tetep tina perkara taskutu anu gugur itu ma bit tayamum iku tayamum lam tabtul mangka henteu batal itu sholat wa ingkanat sareng lamun kabuktosan itu sholat eta mimma tetep tina perkara latas kutu anu henteu gugur itu ma bit tayamum iku tayamum kaan tayammama sapertikeun lamun tayamum itu mutayamim wa qad wadoa sareng nyata nyimpen itu mutayamim al jabirota kana perban ala hadasin bari boga hadas batolat mangka batal itu sholat wakot usolati sareng ari megatkeun salat alati anu taskutu gugur itu lati bitayamum iku tayamum liyatawaddoa karena rek wudu itu mutayamim wasyusollia sareng rek salat itu mutayamim badlaha halna jadi gaganti tina itu salat eta apodolu leuwih utama min itmamiha tibatan nyampurnakeunana itu salat kawujudil mukaffirir rokobati sapertikeun ayana jalma anu kiparat ka abid bi asna isaumi dina tengah-tengah puasa waliyah ruja sareng karena kaluar itu mutayamim min khilafi mantina ihtilafna ulama haroma anu ngaharamkeun itu man itmamaha kana nyampurnakeunana itu salat illa idadoko angin di mana-mana rupek naon waktul faridoti waktu salat fardu payah rumu mangka haram naon kot unha megatkeunana itu salat kama sapertikeun perkara jajama anu ngamistikeun Imam Nawawi bihi kana itu ma fit tahqiq dina kitab at-tahqiq walau yu mima sareng lamun ditayamuman saha mayitun mayit wasulia sarang disolatan saha alaihi itu mayit summa wujida tuluy dipanggihan naon alma'u cai wajaba mangka wajib naon gusluhu ngadusanana itu mayit wasolatu sareng nyolatan alaika itu mayit sawaun sarua bae akana naha kabuktosan itu wajada eta fi asna is-sholati tetep dina tengah-tengah sholat amba diha atawa dina sabadana itu sholat dzakaro nyaritakeun hukana itu kaul saha al-Bugawi Imam Bugawi pipatawihi dina patawina itu Bugawi sumakola tuluy ngadawuh itu Bugawi wayah tamilu sareng narima pantes naon alla yajiba kana henteu wajibna itu madekur wama sareng ari perkara kola ngadauh itu Bugawi hukana itu ma awalan dina mimitina eta mahaluhu ari tempatna itu ma kola eta fil hadori tetep dina nalika aya di lemur amma bisa pari anapon dina waktu keur nyaba falaya jibu mangka eta henteu wajib naon syai'un perkara mindalika anu tetep tina itu madekur kal hayyi sapertikeun jalma anu hirup jajama ngamistikeun bi kana itu kaul saha Ibnu Surokoh fi talqinihi dina kitab talqinna itu Ibnu Surokoh lakinahu tatapina ari itu Ibnu Surokoh eta farduhu mardu kenana itu Ibnu Surokoh
fil wijdani dina manggihanana itu maun ba'da sholati dina sabada sholat. Paulima tuluy dikanyahokeun naon anna sholatal janajati sanyana sholat janajah eta kagoe riha tetep sapertikeun salianti itu sholat janajah. Wa anna tayammamal mayyiti sareng sanyana nayamuman mayit eta katayamumil hayyi tetep sapertikeun nayamuman jalma anu hirup. Walau ro'a sareng lamun ningali itu mutayamim alma'a kana cai pi sholatihi dina sholatna itu mutayamim alati anu taskutu gugur itu lati bitayamumi ku tayamum batola mangka batal non tayamumuhu tayamumna itu mutayamim bisalamihi ku sabab salametna itu mutayamim min hatina itu lati atau tina itu sholat. Wa in alima sanajan apal itu mutayamim talpahu kana ruksakna itu main qobla salamihi dina samemeh salamna itu mutayamim li'anahu karena sanyana itu tayamum eta pun anu lemah biru yatil ma'i ku sabab ningali cai. Wa kana sareng kabuktosan naon muqtadohu anu dituju ku itu kaul eta butlana sholati batalna sholat alati anu huwa ari itu mutayamim eta piha tetep dina itu lati atau dina sholat. Lakin kholapna tatapina nyulayaan kami hu kana itu wa kana muqtadohu butlana sholati lihurmatiha karena mulyana itu sholat. Wa yusalimu sareng maca salam itu mutayamim asaniyata kana salam anu kadua li'anaha karena sanyana itu saniyah eta min jumlati sholati tetep tina sajumlahanana sholat. Kama sapertikeun perkara bahasa anu ngabahas kana itu masaha an-Nawawi Imam Nawawi tabaan karena anut li ru'yani ka Imam Ru'yan. Walau ro'at sareng lamun ningali saha haidun jalma anu head tayammamat anu tayamum itu haid lipakdil ma'i karena eueuh cai alma'a kana cai. Wahwa sareng ari itu zawaj eta yujami'u rek ngajima itu zawajha ka itu haid hurima mangka diharamkeun alaiha ka itu haid naon tamkinuhu ngongangkeunana ka itu zawaj. Kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu masaha al-qodi Abu Thayyib tegesna Abu Thayyib wa ruhu sareng salianti itu Abu Thayyib. Wa wajaba sareng wajib naon annaj'u nyabut dakar kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' wa ghairihi sareng salianti itu majmu' libut lani tuhriha karena batal susucina itu haid. Walau ro'a sareng lamun ningali hu kana itu maun saha huwa itu jawaj dunaha bari henteu ningali itu haid lam yajib mangka teu wajib alaihi ka itu jawaj naon an-naj'u nyabut dakar libako itu riha karena tetep suci na itu haid. Walau ro'a sareng lamun ningali alma'a kana cai pi asna'i qiraatin dina tengah-tengah maca Al-Qur'an saha pakidun jalma anu eueuh cai tayammama anu tayamum itu pakid laha karena itu qiraah batola mangka batal naon tayamumuhu tayamumna itu pakid biru yati kusabab ningali cai. Sawaun sarua bae anawa nahangan niatan itu pakid qiraata qadrin kana maca saukuran maklumin anu dikanyahokeun itu qadrin amla atawa henteu libu dirtibati
tiba diha karena jauh nyambungkeun sapalihna itu kiroah bibadin kana sapalihna deui. Kola ngadauhu kana itu batola tayamumuhu saha ar-Ruyani Imam Ruyani. Wala yujawiju sareng henteu ngaliwatan saha al mutanaffilu jalma anu migawe pasunatan aladi anu wajada manggihan itu mutanafil alma'a kana cai fi sholatihi dina sholatna itu mutanafil alati anu lam yanwi anu teu nganiatan itu mutanafil qodron kana ukuran rakaataini kana 2 rakaat. Bal yusalimu tului awe salam atau maca salam itu mutanafil minhuma tina itu rakaatain li annahu karana sanyana itu salam eta al ahabu anu dipikaresep wal ma'hudu sareng anu dikanyahokeun pinapli dina salat sunat. Hada ari ieu elat li annahul ahabu wal ma'hudu eta idaroa di mana-mana ningali itu mutanafil alma'a kana cai qobla qiyamihi dina samemeh ngadegna itu mutanafil lisa tipikeun rakaat anu katilu. Pamatului perkara paukoha anu tetep itu ma dina saluhureunana itu salisah. Wa ila sareng lamun henteu ida ro alma'a atama mangka nyampurnakeun itu mutanafil ma kana perkara huwa ari itu mutanafil eta pihi tetep dina itu ma. Fa inna wa mangka lamun niat itu mutanafil rakaatan kana sarakaat au adadan atawa kana kana bilangan atama mangka nyampurnakeun itu mutanafil hu kana itu adad lin iko diniyatihi karena jadi na niatna itu mutanafil alaihi kana itu adad. Fa asbaha tuluy nyarupaan itu naflu al maktuba kana anu dipardukeun al muqaddarota anu dikira-kirakeun itu maktubah. Wala yazidu sareng ulah ngaleuwihan itu mutanafil alaihi kana itu adad li anna ziyadata karena sanyana nambahan eta kaptitahina filatin tetep sapertikeun ngamimitian salat sunat. Eta sapertikeun ngamimitian salat sunat bidalil iftiqoriha kalawan dalil ngabarenganana itu naflu ila qasdin kana pamaksudan jadi dina anu anyar itu qasdin. Walau ro'a sareng lamun ningali itu mutayamim alma'a kana cai fi asna'it tawafi dina tengah-tengah toab batola mangka batal naon tayamumna itu mutayamim binaan karena ngadegkeun ala annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta ya juju menang naon taprikuhu misahkeunana itu wudu wa huwa sareng ari itu annahu iya juju taprikuhu eta al asohu kaul anu leuwih sohe. Wasalisu sareng ari anu katiluna minal mubtilati halna tetep tina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum eta arridatu murtad. Wal iyadu sareng ari menta pangraksa eta billahi ta'ala tetep ka Gusti Allah ta'ala minha tina itu ridah bihila pil wudu'i kalawan perbeda wudu likuwatihi karena kuatna itu wudu wado pibadlihi sareng karena lemah gaganti na itu wudu lakin tabtulu tatapina batal naon niyatuhu niatna itu wudu payajibu mangka wajib naon tajdidu niyatil wudu'i nganyar-nganyar niat dina wudu. Wa sahibul jabairi wallahu a'lam bishawab.